Gus robah aya nama beda ka dieu teh. Oh, ya saha nyangkora di dia karunya ya Allah sugan teh engkuk aing mah. Engkuk. Si Ece. Abang. Ah, Citia. Kumaha dambang Citia? Damang lain dambang. Eta. Ah, coba kade bang kabeneran aya ieu ya. Ih, Bang Ado sugan teh aing mah geus dikieu nah. Masih aya jumeneng atuh. Jumeneng Saya tak jumeneng. Saya dikira mau dari lagi. Iya, abang kan enak teh lebaran. Tere lebaran, abang geuningan henteu eta rek mudik meureunnan. Ka ditu ka Medan, arek numpak eta we numpak gebom. Atuh mau dari numpak gebom mah. Bisa kerjaan parahu. Numpak gebom tuh kudu mayar. Gratis dipalingkeun. Gratis palingkeun teh. Tapi buruduk ka ditu pas Kalimantan meureunnan. Tapi lain hayang mau balik Ece gitu. Hayang mau balik. Tapi pemerintah teh ngelarang ulah mudik. Ye kieu ieu teh. Bang ya. Bang. Bang. Iya. Ya sia goblok. Kita bingung cepiat teh puge. Jadi mikiran geus 2 tahun ini geus 2 kali puasa itu teh kos teu beunang mudik deui wae. Eta anu menjadi masalahna mah. Teu beunang ka mana-mana coba tapi ayeuna lamun ningali mall mana ruka biasa. Mall. Anu eta teh anu aya taraje leumpang teh di jerona. Oh, lip eskalator di tamangarana. Eskalator. Sugan teh kalkulator gitu teh. Kalkulator pergi ngitung. Ye, pergi ngitung mah tuh nu sok eta teh ya meureunnan, nu sok aya di motor teh ya. Kalkulator di mah. Keup sawah. Sawah aja. Bingung ti baheula teh kos kitu aya kumaha ieu teh. Abi teh bade uwi ka Medan hoyong mah nya. Tapi Ci, susah pemerintah ngalarang deui geus 2 kali abi can panggil jeung si Ema di ditu. Si Ema jeung Ema ingung. Juga teh si Ema teh saha di ditu. Gitu hayang balik ti kumaha neangan solusina kudu namanya. Meuli beleson sugan. Naon beleson teh? Anu sunut mah beledug teh. Mercon. Beleson tina gombong nyari. Eta bener. Eta di itu mah da eueuh eta teh. Hah? Ewen gitu teh ngaranna. Wah, ngeungetan tabung gas sugan. Jual imah anjur. Lain kira-kira teh nen solusina kumaha nya amun hayang teu bingung udah orang enak harunya anu naon teh teu meunang ruang riung apanan tapi mau dibuka pasar biasa normal coba oge ayeuna ari ulin ka kebun binatang bisa ayeuna ge padahal lamun naik motor bergerumulnya ayeuna naik motor tuh tujuan 8 jelema eueuh dasar wa ayeuna lamun naik mobil pan disekat ku jok nyarane di tukang kesekat mantak naon lamun pemerintah teh begitu orang rek naik kananan kana bis siap pun cuci tangan heula rek naik ke luhur mana kudu siap cuci tangan jatah soropoto sorot foto kena ser naon stabiliser mas kanyawa bang mah harus contoh tidak serah stabiliser stabiliser berarti lain pergi tip eta mah iya teh kompresor naon kompresor pergi angin nama lepan eta aing teu nyarana ngaranna lah zaman ayeuna sekali tuh aing melier ya jadi ayeuna teh bingungna teh kieu cepiat cari mudik ulah tapi hari jalan-jalan enak wisata dibuka di mana-mana. Eta anu jadi kebun binatang di Menang. Iba ari rek ngamprokan dulur teu meunang, ari ngamprokan monyet, ngamprokan maung menang. Disangka sama harga jeung urang benernya. Jadi bingung itu kumaha. Coba teu meunang kerumunan anu haraja teu jaradi coba karunya. Nu aja teu jadi. Kawin teh kawin kudu jaga jarak. Malam pertama teh nu hiji di Sumedang, nu hiji di jalan. Barake HP we kitu beureunan. Nyen budak pakai video call. Ditaran percaya beureunan tuh nyawa ieu. Disangka nyen budak kecarokan jempol sa. Nya karunya mah tetangga karunya. Kumaha? Make motor duaan salaki pamajikan. Dicegat ku petugas. Ku petugas. Heeh, teu monak cenah kudu jaga jarak cenah. Pindah kana ojek. Ojek online. Ari ojekna? Lah, teu nyaho di anak teu Ari ojek jupiran sorangan. Supir ojek dia berenang duaan. Anggurnya duaan. Jadi bingung liat aku masih teh. Eta cuy kuduna teh ari masyarakat kan butuh solusi. Akhirnya lamun naik kana bis naik disanksi. Kan karunya supir teu bisa usaha, segala teu usaha, urang teu bisa silaturahmi. Cing cek kumaha eta aya solusi eueuh nu alus. Nyarieun sukan
parasit sugan. Ke mana-mana tengah sorangan-sorangan sugan. Kan parasit kudu naik kapal. Terjun ke hanap, menjadi hanap naik kaluhur tuh. Nya bingung atuh kudu kumaha coba jelema zaman ayeuna coba mudik geus teu meunang coba oge. Matak da oge mending kene. Modal we lah urang daripada kucing-kucing teh. Pokoknya pusing teu pusing aya modal mah da osok teu ngape oge teu hidang. Nya teu hidang modal mana modal hidang itu. Oh nya lamun hidang modal bae kampar sama kurenan. Berarti modal di luar tuh hidang mah dar aspal manehna. Atuh hidang mah pokona mah da urang teh bingung tah mana ge tapi ai non teh sakola can dibuka wae. Hah? Sakolahan. Sekolah. Udah kuat rieur da di imah wae lah pusing. Naon teh darling. Darling atuh. Dan Dartam. Dartam mah tetangga urang atuh eta. Dartam mah tukang bahasa cuangki, Dartam. Cai mah darling tengah lalat. Nah eta belajar di imah make handphone teh. Heeh. Daring. Ngeumeuning anu anakna hiji mah jebak mah boga handphone teu pusing. Ini balangsak. Anakna genep. Malah mun handphone kabeh. Kon make handphone. Oh ka belajarna da teu gablek imah dijual mulai beli handphone. Atuh sare di mana di handphone. Dia ada punta kacau. Da pada gede beureun bu etana. Nauna. Jadi tung tenda we meureun jadi balangsak pusing eta teh kumaha mah. Mucing geus coba lain gidangan deui. Sakalieur urang make neangan ongkos kubacana bisa balik kenapa? Yes, cuma nge-BM ka helikopter atuh. Sok pikiran sorangan BM lah. Ih, aing mah jadi bararingu ayeuna teh kumaha coba budik teu meunang deui wae. Men saya mudik mah men. Nya mudik atuh ceu sarua jeung batur aneh heuh ceu. Oh, jauh mudik na sia sarua kos batur. Ya lumayan aya bener kalangan 35 ceu lah. Hah? Kalangan 35. Halangan 35. Heeh. Mudik teh. Nu bisa unggal pergi mudik meureun sia mah. Ieu nya henteu, beda ceu. Kunaon kitu? Beda nya aya kamana aya kan kalangan ku 35. Oh, jadi nama teu kajenting kahalangan 35 ge kulantaran aya larangan ti pamarentah teu meunang mudik. Oh nya teu meunang pan ngomongna mudik. Oh nya, sia gogorokan nepi padahal atuh kudu muas teh teu hidang. Geus kos batur ti Jakarta teh baralik ye. Alembur ka Jogja anu ka Surabaya. Tapi anu keblek imah. Anu teu boga? Nya teu boga merek balik ka Surabaya ge imah merek jeung sadi gitu. Bular-bular di emper batur. Tapi bener ceu bener. Singkeun kabeh batu Tagor ka mana tadi? Eueuh. Hah? Eueuh jadi beuteung nya ceu. Jadi betul. Jadi beuteung cenah. Mana masuk aneh disuntik ke mana mambung dibujur. Di naon sih, Yang diindung suku cek disuntikna. Gini aneh, Cek. Teu hidang cek aing ge jelema eta mah. Ye. Nya ngadahar nyeri sira mena mah. Beli obat cacing. Ah geuning. Cek aing kurang hidang. Si Tagor mah jelema kurang hidang. Berarti Tagor mah gitu teh beda-beda teh jeung ece mana cenah. Ye, semua teu hidang kalahang siang menata sih teu hidang tah. Uing mah teu hideung, uing mah bodas ceu teu hideung uing mah. Wah, teu hidang sia kurang hidang sia mah. Ye, uing mah sedum kitu mah ceu sarua jeung ece. Aing sakieu meni glowing. Glowing naon? Ya aing pan. Sing buru alabatan di elas ceu ece mah nya. Alabatan di elas, alabatan di gulung kica-kica. Gelo ceu. Sah aing kan Tagor ka mana sih? Balik ceu, balik, mudik. Mana mudik can wajah anu mudik ah. Ece ka mana ceu? Aing rek mudik ah. Teu meunang. Teu meunang ceu. Ah, meunang we ah. Aing ditinggalkeun we wae ku Cepi euy.